Jeung isina teh matak jadi sugema hirup kerikuring. Ngaran kabagjaan anu utama ayeuna diganti ku pinuh kasangsaraan anu luar biasa. Yakin emut kana kasauran ibu jeung bapa, emut kana kasauran aki. Allah anu maha agung moal nyiksa jeung ngaganyar ka sakabeh makhlukna. Anging makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganyaran. Yakin amal perbuatan jeung tekad laku lampah pribadi manusia anu bisa nyelametkeun jeung bisa nyelakakeun. Punten pasastro, abdi teu tiasa cumarios anu panjang lebar, tangtos bapa langkung mafhum, langkung uninga, sakumaha anu parantos disangemkeun tadi ti payun ku abdi. Sanyana bapa teu ngarti. Sanajan hidup di sebelah belakang masalah naon rupa anu terjadi. Bapa ngan ukur bisa molohok ngemang kadu, ngan ukur bisa ngahuleng ngaragamuneng. Asup kana paribasa, reuwas anu taya hinggana kaget anu taya papadan. Susi, abdi Pak. Sagala rupa tekad laku lampah anak bapa Hasim. Anu nepi ka lebah poe ieu, nepi ka saat kiwari eueuh rasa tanggung jawabna. Pikeun hidup ulah putus harapan jeung putus asa. Kudu percaya kana hakikatna pangrasa Gusti yang Maha Agung. Syariat kudu diikhtiaran ku urang pribadi. Tapi sanajan bapak bisa nyarita kitu, keur abdi mah helas eueuh paedahna Pak. Helas eueuh paedahna kumaha? Tina jalaran anak bapak. Anak bapak Hasim? Kumaha? Bapak ngarti sakumaha pisanggem hidup anak bapak Hasim teh henteu boga rasa tanggung jawab kana naon rupa anu geus dipigawe. Ku hal eta bapak teu bisa mangmeunangkeun hidup atawa teu bisa mihak ka Hasim. Da puguh ieu teh tekad laku lampah anak bapak jeung hidup. Tapi bapak teu bisa tanggung jawab dina masalah ieu. Ayeuna mah tenangkeun bae, tentremkeun, tertibkeun pribadi nyalira, ulah loba pikiran naon-naon. Tapi lamun bapak bisa nyarita kitu, keur abdi hirup hancur Pak. Ulah putus asa. Geuning ceuk barudak wara, komo Susi mah barudak kiwari, putus asa itu adalah dosa. Ceuk barudak ngora kiwari teh mah aya kata-kata mutiara, jangan mengeluh karena tak punya sepatu sebelum melihat orang tak punya kaki. Kitu sote paribasa Pak, tapi kenyataan jeung kabagjaan mah teu aya keur Susi. Cintana Susi Kakang Hasim aya dengan ukur diganti ku kecelakna Cipanon. Anu ngalemereh maseuhan pipi nyecep tiis karasana jadi saksi pikeun kehancuran Susi. Cipanon keur jadi saksi ngan ukur kecap kirata, ngan ukur kecap mutiara atawa sajak. Tapi nu kanyataan mah hidup kudu neangan syariat jeung lantaran. Bapak anu kudu tanggung jawab. Tanggung jawab lebah manana? Bapak terang tempatna Hasim di Banten. Sanajan nyaho, bapak moal turut campurin ieu masalah. Namun kitu yakin, ieu geus takdir, sajabati takdir teh teu kalakuan maliles ka diri Susi sorangan. Sing atuh ibu di dieu, sing bisa canggel kumaha tekad laku lampah anak ibu. Ari ibu mah lain teu bisa tanggung jawab atuh tina masalah anak di si Hasim. Nya kitu atuh da boro-boro ibu teh tangtungan awewe ari awewe teh heureut deuleu pungsat lengkah kanyahona nyamal jeung nyangu. Lain soal nyamal jeung nyangu, Bu. Salah.
Kitu sote awewe di zaman kuno, awewe di alam kiwari mah kudu aktif dina sagala wedang, widang gitu maksud deh. Nu tegas we nyari tama, kumaha ta ibu ayeuna pertanggungan jawab Hasim. Nya akan boro-boro ibu, apa sorangan geus tanggung jawab dina ieu masalah. Ayeuna mah kieu bae atuh nyai nya, ti ibu tapi da ieu teh meureun tekad kalakuan nyai. Henteu Bu, sanes kalakuan abdi wungkul. Oge Kang Hasim anak ibu. Lamun bisa ibu kudu bisa nganterkeun abdi. Kang Hasim teh di mana di Bantenna? Sama sekali. Lain magehan lain megat potong kana kahayang hidup. Perkara ieu bapak jeung ibu atawa jeung indungna Hasim ulah kacirit kulit ulah kabawa daging. Masalah teh kada kulampah hidup jeung Hasim eta mah tergantung pribadina masing-masing. Namun gitu, bapak teu campur tangan dina masalah tanggung jawab anak bapak. Teu bisa. Nya eta da ari lalaki mah puguh oge ngan urang anu kudu pageuh teh. Geus Bu, pageuh we carakana tulak atuh ari pageuh mah. Taina da puguh panon poe geus aya di belah kulon. Angin nyecep ti iskar sana bulak-balik nebak kana tatangkalan. Kalakai siga guguh pai ayeuna mah hideep geura mulang bae ka bumi. Tina perkara ieu bapak ulah kacirit kulit, ulah kabawa daging, ulah kabawa kusakaba-kaba. Teu naon pikeun Susi tumampa kana pangersana yang maha agung. Lamun bapak di dieu jeung ibu teu bisa tanggal waler tekad laku lamah Hasim. Ngan sateacana Susi ngantunkeun bapak jeung ibu di HP kecelak. Nah, Kecelakna getih satetes? Teu bisa. Lain bapak teu narima kana kapihapean getih satetes buuk salamar kitu cek paribasa. Tapi hidup lain anak bapak. Atawa lain minantu da puguh can kawin. Jadi ieu teh kalakuan irca. Entong make kudu papanjangan Bu, urang mah moal nampak we kitu we. Bra. teu naon Pak, mangga atuh permisi. Sanajan bari kitu, mudah-mudahan ieu jabang bayi anu dikandung ku abdi sing jadi manusia anu berguna sarta maslahat manfaat. Bra. Henteu lepas tina rasa doa mah mudah-mudahan singgih lancar kawilujengan. Duh Gusti anu maha agung pangeran anu ngatur makhluk. Ayeuna mah kabungahan jeung kabahagiaan kuring dengan ukur diganti ku kecelap Cipanon. Kang Hasim, yakin anjeun tega ninggalkeun. Kudu kumaha kuring ayeuna teh semplek pincak semplak hirup ul paedahna. Ngan ukur bisa tungkul ningali patuangan anu geus nambahan gede. Sanajan kuring berang penting sasamat ka manehna tapi lalaki kuring geus nyaho adat istiadat lalaki sanajan ngakuna pengku suci cinta murni. Inget kana kata-kata mutiara anu pernah ku babaturan sakola diomongkeun, cinta di dunia tidak ada cinta yang murni, semurni emas 24 semuanya cinta palsu. Kecap anu sarupa kitu karasa pisan sarta ayeuna mah Susi, Bapak diuk. Teu perlu anjeun ngaragragkeun Cipanon, kabeh helas eueuh paedahna. Tenang, Susi tenang Pak. piraku teu tenang yang hareupan indung bapak. Anjeun wates poe ieu, saat ieu, detik ieu. Sanajan bapak encan bisa ngadenge jawaban sarta kaputusan perkara diri Hasim, tapi bapak geus ngarti ku datangna ngalengkahkeun suku hidup dituturkeun ku kecelakna Cipanon. Bari katingali pating helewirna buuk anu nutupan karataran, yakin Hasim teu kabawa. Kitu. Susi teh bisa ngajawab. Susi teu bisa ngajawab. Bu, Eta mah tergantung apana, rek beureum, rek hideung, arek hejo, rek koneng. Prak.
Ari anu penting hukuman ke anak mah deui enak mah kahiji ku ayeuna kalakuan maneh teh harkat, martabat, darajat, wibawa, komara ancur sakaligus. Da sanajan dimuni-buni oge atuh tatangga teh ngadengeun komo kamari mah make anu ngomongkeun anu cenah anu eta teh mani beureum beungeut kolot mah. Tak kalakuan sarupa kieu teh lain ngan ukur wirang tapi darajat kolot teh eueuh. Sanajan urang teh ku batur mah kasebut saeutik demi saeutik ke jelema berharga. Aya martabat kitu ku batur mah urang teh diupama nya sifatna bapa hidup. Ayeuna ku kalakuan hidup kitu teh ancur martabat darajat sama sakali. Taeuna mah ari ibu mah lain teu nyaah kanu jadi anak lain teu dedeungan keur sementara mah jung wae bral wae ulah waka aya di dieu. Supaya kolot teh henteu gede teuing wirang. Nyakeun ayeuna mah da geus kajadian kieu ngan hidup ulah di dieu. Malah pamikir bapak ti semet poe ieu lain sementara keur saumur hidup ulah nincak ka ieu imah. Ari kitu-kitu teuing mah ulah apana? Cicing Bu. Nya eta da ari kanyaah mah ieu ka anak teu bisa lepas. Kanyaah jeung kadeudeut teh cara gula jeung amisna cara uyah jeung pangset ngumpul tunggal ngajadi hiji tapi kulantaran bukti kalakuan saperti kieu apa daya atuh. Tong make Malayu Bu, Sunda we ngamak mah. Tah geuning kieu kumaha geura buktina ieu akina? Ayeuna si Hasim teu tanggung jawab. Kakarah eueuh init. Pek rek kumaha? Aki anu bisa nyarita paribasa aki bisa nalukeun ka incu, bisa mamatahan. Incu teh sok karegepkeun cenah kana papatah aki mah tah ayeuna geus kieu bule hideungna pek nyarenkeun. Sok ki. Da aki sok nyaritakeun pintar pendidikan itu ieu. Teh ulah wakas sasarongot. Jadi rusuh pangajak nafsu, gancang pangajak setan, pelan-pelan pangajak pangeran dengekeun ku si lain harja. Ulah abungkeun anak urang salah keur salah rek dijejeleh kacida itu salahna. Ieu teh memang kalakuan si Susi. Da ieu teh ngarupakeun hiji takdir titis tulis si bagja diri, ari hakikatna mah Gusti anu Maha Agung. Paribasa aki Gusti, nabi, wali, mubaleg, alim ulama teu perlu waktuna tableg gi. Lain tableg cicih dengekeun heula ulah boga rasa pinter. Aki nyaritakeun ngomong ulah tarik teuing era ku tatangga aki nu tarik. Kagok gua era boga ditutunjukkan can pernah aing coba heula ku batur dihargaan tapi mana anak sorangan jeung minantu eta curug nepi kana irung untung teu asup lamun asup aing beresin terus terang untung sadar keneh kieu geura ayeuna si lain harja geus bukti anak kalakuan kieu diusir nya ki ari pamadegan aki kumaha ari pamadegan aki kumaha cing. Lamun diantep si Susi aya dia bahaya. Karena naon bahayana? Ci. Karena naon bahayana? Apa dia fakta geus nyata geus yakin? Si Susi nyeun kalakuan anu kurang ajar nirca leuwih ti setan. Ngaragrakeun martabat jadi kolot. Ayeuna aki rek mangmenangkeun berarti meureun aki mah ngadidik ka incu teh bohong. Paribasa incu taluk, tunuk, taat, simpati, satia, helas, bohong kabeh. Waduh deh, ngeri udah percaya mah, kudu sumpah mah aing kehilangan. Sumpah mah dah, bisa dilukaliku. Ngan ieu mah sakadar meresaran ja, ulah kabina-bina kana. Cenah ieu si Hasim kabur ka Banten, sok aki ongkosan. Salegana ge Banten moal lega cara tarang aki. Terus terang. Susi, Abdi, Pak. Beresan pakaian? Disamet poe ieu. Saat ieu wanci ieu maneh teu meunang nincak imah bapak malah teu meunang ngaku bapak. Susi penting semet poe ieu dengekeun kecap ibu teu meunang diaku indung sanajan ibu ngandung ti sabulan nepi ka 8 bulan gubrak jabang bayi di eman berang peuting di susuan ibu ridho waktu ngaragarakeun si susu ibu ridho waktu ngandung tapi ibu teu ridho teu ikhlas ku kelakuan maneh anu nirca saperti kieu. Init. Susi, beresan pakai. Bapak, teu naon Susi init. Tapi kumaha jabang bayi anu dikandung, Pak? Terserah. Bapak luas ngusir ka Susi. Atuh kanyaah Susi ka emak jeung ka bapak. Ngan ukur diganti ku kecelak Cipanon. Teu naon Susi init. Tapi sanajan Susi yakin salah, doa jeung restu bapak jeung ibu
kudu diragrakeun sama ini Susi ini. Teu perlu. Bapak moal ngaduakeun salamet jeung cilakana tergantung. Tina naon, Pak? Ibu terserah eta pada kelakuanana. Bra, rek ngenca ngatu tapi hati-hati lamun kadulur ibu. Maneh cicing nyanglah dirinya. Atawa kadulur bapak saha nu wani ngampihan maneh berarti dianggap musuh satru kabuyutan bapak sorangan. Tina naon? Pikeun Susi demi Allah. Sanajan unurna ti bapa. Ngakandung jabang bayi anu aya di jero peuteung. Susi moal kudu nyangrah di dulur bapak jeung ibu. Reka manakeun bae nasib Susi. Terima kana kadarkeun takdir. Ki. Ieu doakeun bae Nyai da kumaha atuh. Aing mah da si harja mah eueuh timangna pisan. Anak teh didoakeun sing gede milik Nyai. Di mana we ngajuruk masih salamet. Ingat lamun Aki ngampihan si Susi. Ingat. Ingat Ki, berarti Aki arek milu ngabunian dina ieu masalah. Boro-boro ini ningali kieu mah jadi incu. Nyai teu meunang hese ti leutik jeung Aki ngurus. Ayeuna rek ini harja cing atuh. Pertimbangkeun we bijaksana da teh anak. Teu aya bijaksana. Cepat Susi. Beresan pakaian. Irit. Cepat. Didoakeun ku Aki mana koperna. Moal mawa pakaian cukup pakaian ieu hiji Ki. Harta bana nu ngaleuyat duit anu numpuk pakaian nu dibawa eueuh paedahna keur Susi nu ditunggu-tunggu. Dan ukur tutunggul kuburan nu geus jadi gambaran. Anu kabayangkeun berang pentingan ukur kemang samoja anu mangkak bodas anu bakal nancep dina deket tutunggu di mana Susi mulang ka alam asal. Tah ayeuna kira banci sareuh budak. Kadenge hawar-hawar sora bedug ngaduduran di masjid ditemak ku haleuangna adan mere eling ka jalma nu pinusungkan. Susi ini tinggalkeun bapak jeung ibu. Tapi mudah-mudahan ulah teu salilana bisi ka aprop deui. Mudah-mudahan bisa petepung di arah masar di alam kalanggengan anu bakal datang. Permisi Bu sareng bapak. Teu perlu ngecatur permisi. Ilit. Aki. Aing mah dayang nenyo rek nukang we sedih ningali maneh. Jing Nyai sakali deui doa Aki sing nugraha lain nugraha beus lain sing panggih kasenangan we keur maneh. Permisi atuh bapak jeung emak. Kang Hasim, akang tega tingali Susi hirup nepi ka baksa kieu di mana atuh akang ayeuna. Angin anu keur meujeuh nancep tiis karasana. Cing tepikeun jeritna hate kuring ka manehna. Kuring anu keur ngambang di sagara katungaraan anu keur ngancik di leuwih ka sedih. Mudah-mudahan ditepikeun rasa kasedih kuring ka manehna. Mudah-mudahan ditepikeun rasa kabagjaan kuring anu utama. Cai ba? Ci teh manis, ci kopi. Cai naon we, pokona mah asal ti koro tong tuhur teuing kitu we. Ci teh manis. Tah, namah-namah abeh tenang karena jantung ci teh manis teh. Heeh. Ari ningali usaha batur. Jap.
Karena usaha batur mantong sok sirik pidik iren panas teh. Keun urang mah mampu nangan uku nepi kalebah dieu. Geus we tenangkeun. Asal cukup dahar saumur-umur, pake weuteuh imah pageuh. Tah jeung sarupa deui kitu we teh. Tadak kitu geuning ari emang maneh mah Sim, berang peuting teh pagawean teh ngan heureuy we. Teu sawios. Di da mang matos biasa panginten resep banyo, resep heureuy. Ah, lamun cek istilah barudak kiwari mah teh sim intermeso lain banyo. Betah di dieu. Nya betah we kitu. Entong make kitu we nya ari betah mah betah, we tegas we jeung mang mah. Nya entong make nya betah dijalankeun kalawan lancar. Syukur eta nu dipenta. Maneh teh meureun sabaraha bulan di dieu teh nya. Muhun abdi teh bawaning ku betah panginten mah da raraosan mah. Tapi kade mi HP ulah tinggalin salat haji Lalajo keun heula cici lalajo mah keun. Salat teh kawajiban keur urang anu ngaku kana agama Islam geuning cek alim ulama ge al muslimu huwallazi ya'rifu arkanal Islam wa ya'malu biha. Paruang deh, nyata ruang dari luang. Lain tina ada luang, lain datang ti awang-awang, lain datang tina bincurang, tapi datang ti pada urang. Tuh. Jadi lamun urang ruang riung teh namahan pengertian. Gitu. jadi ari emang nama salares nama Den Hasim sakola teu sabaraha luhur. Ulah sakola teh zaman naon tah. Zaman duit ngencring. Nya beh dieun duit galabag. Sakola teu sabaraha luhur tapi ku minang bergaul. Jeung ieu jadi namahan pengertian, da mang nama atuh kana tablet bisa. Bisa mang mah. Mang nama kana ngareog osok. Itu puguh we. Kana ngareog mah ahli pisan mang mah kapake pek tanyakeun. Kana genang pencat teu boleh ngarampaya. Teu boleh ngarampaya mang mah. Atuh kana orkes Malayu osok. Hobi mang mah. Olahragana atuh kana badminton, tenis meja jeung sajabana mang mah ahli. Ahli mang mah. Malah kamasur pangnonyolna. Pangnonyolna mang mah. Beteungna pangnonyolna. Kana beteung ibu mah. Ngan sarupa we mang maneh teh. Kacempadna ku ibi mah, cek. Mohon bi. Sok resep nyanung sakitu we ayeuna teh reureuh teh geus ampir 3-4 bulan. Kaditu nama ya Allah. Meungeus jadi pengkolan patilasanana. Ieu di pengkolan patilasana heeh da ari ibi mah di dieu tarang ngadenge omongan tatang ari kitu deui asa ulah katenyo ulah kadenge sakitu we ibi mah. Ngan heeh da ari katenyo teuing hate teh mani panas. Teu beunang dipapalerekeun. Paingan cek tukang ngawih ari cek sinen geuning cenah dipangnyanungkeun mah. Mueuh lami, mueuh nyeri, tamah lila, tamah parna, hatrejet asa dijewet awak ruksak, kabalangsak, pikiran pasiksak, tulin busik, sore isu, kuka nyeri digalaksak. Tuluikeun, lain make kirata basa Purwakanti teh ditungtungan ku ti peuting tradaek sare malah hate teu simpe nyileuk purah tunggu tulak kadinya teruskeun. Tapi upami abdi ninggal antawis mang jeung ibi nyetel pisan mah bahasana tiasa Purwakanti jeung kirata basa. Cek ibi oge mang nama kana sagala rupa wedang. Lain wedang, widang. Sanyana mang mah ka pamarentah taat simpati naon rupa ayeuna program ti pamarentah dilaksanakeun. Kana agama teu tinggaleuan. Seperti aya keluarga berencana. Teh maksud keluarga berencana teh lain keur ngeureunnan boga anak teh keur ngeureunnan anakan. Gitu. Cik maaf ududeun heula kadiekeun. Keke aturang canak heula rokona. Nya abangkong teu bari ududnya.
masalah naon tina pagawean kurang lancar duit kakurangan tong sieun-sieun masalah duit mah cenah eueuh wae di toko itu di dieu atuh di imah ge eueuh meureun kitu we soal duit mah da ibi mah nya ge kahidep teh ngan ukur sakadar alok kitu katalian ku mangna henteu asa-asa nyaah deudeuh geget memet cek paribasa teh memboga kadaharan ka utak seutik belaan diuapkeun ku sorangan kitu itu nyaahna teh kahidep teh aya naon Aya naon? Upami tiasa dinten enjing abdi bade pre heula di dambel sadinten mah. Maksudna? Tong sok we blak-blaka. Naon maksudna? Cik. nya mun urang teh moal aya haseup lamun eueuseun moal aya pamaksudan pre na poe isuk kan teh jumaah Jumaah. lamun teh aya maksud Budak mora kitu meureunnya. Teu naon, emang mah ngajeujeukkeun teh. Cenah bisi arek piknik, arek kumaha pra. Atuh cenah ayeuna upamana urang boga kiki dewa. Teu naon. Moal nyaram atuh. Da eta mah geus jadi kawajiban pangceuk tadi ge. Aya beurang, aya peuting, aya bener, aya salah, aya pinter, aya bodoh, aya pamimpin, aya rakyat, aya awewe ge ibuna aya laki. Nah, jadi lamun hidup kitu oge mangna moal halang-halang da meureun karasaeun keur ngora. Keur ngora geus kolot ge da maju mang mah. Teu naon, sim, teu naon. Moal dihalangan ku mang ge bra, isuk-isuk. Lamun hidup aya maksud hayang prena poe isuk, teu naon. Perlu duit meureun. Sugan perlu duit meungpeung keur eueuh. Meungpeung keur aya. Nya aya ge parsa eutik urang can balas beres katu ka dieu apan si Didi kamari nyaritakeun nek ninjeun bapak majikanna ngajuru. Keun gampang nu ngajuru mah beres samping heula we dua siki ge beres. Teu si Didi teh sabaraha hiji anakna teh. Salapan kitu gasup kabeh beureuh. Teh kabeh teh salah sawios program nasional keluarga berencana. Lain maksud keur ngeureundan boga anak kabeh teh lain keur maksud ngeureundan anakan keur nyaimbangkeun antara produksi jeung kaayaan keur ngudag-udag karaharjaan kaharmonisan rumah tangga di urang mah kumaha atuh da kawin 3 tahun 3 kawin 4 tahun 4 kawin 10 tahun 10 can kawin geus anakan ulah gitu muhun kitu we atuh Pak perkawis artos mah abdi henteu mambri atana pinter dipiharep tapi anu penting kecap ibi masihan midi sadinten enjing abdi bade istirahat heula. Iya teu naon nya kitu we atunya keun heula pagawean mah meureun da aya si Rustam jeung si Miftah urang kadinyakeun we wedekeun saheulaanan mah. Prak anu mah da geus peuting geura sare we hidup jung. Kuring ngarep kabelah kenca katuhu tapi manehanana teu katingali cunuk karasa kesal dina hate buah-buah manehanana jalir kana janji silingin kuring ngahaja pisan ka emang jeung ka bibi menta waktu sapoe istirahat pikeun nepungan manehna anu geus ampir genep poe tepat tepung jeung kuring piraku manehanana pohon di kana janji anu pernah ku kuring diomongkeun sarta diharewaskeun ditompokeun bari leungeun kuring nyabak kana tak-takna karasa kenehan. Kang Hasim Yanti kunaon ngalamun henteu akang ngalamun sok sieun naon rupa anu dicita-cita urang teu bisa teu nekanan teu bisa ginanjar kawilujengan teu bisa patepung laung dina krama anu bakal datang. Janji jam 7
Ayeuna jam 8, 2 jam. Itu nanaun Kang Hasim 2 jam mah itu kaasup jalir janji. Da kamari ge akang Yantinya pernah upami teu aya jam genep, jam 7, jam 8, jam 9. Meral. Di dieu wae calikna. Di dia cukup. Tiap-tiap poe Jumaah urang sepat tepung di sisi pasisir. Kalawan diuk luhureun kikisi eulian nyaritakeun cinta suci murni janji pasini simpati satia anu utama. Tapi Entong ditapikeun sakira-kira eueuh bangsalan Yanti. Kang Hasim, Yanti mah lamun teu aprok samet saminggu perasaan teh hancur sama sakali. Netika teh tinggalian dunya teh sindariak kunang-kunangan. Kitu sote dina ucapan, dina hate mah can puguh kitu satiana ka akang. Demi Allah, demi Quran. Entong mawa Allah jeung Quran. Sabab cinta teh sawaktu-waktu ngalaman kehancuran, sewaktu-waktu ngalaman sorga kabungahan anu luar biasa. Yanti, Kang Hasim, kamari Yanti ditanya ku Bapak, kalawan Yanti belak-belakan masalah hubungan antara Kang Hasim jeung Yanti. Terus? Kang Hasim maksud hirup bakal sapapait sama manis labag jasa cilakas sabobot sapihanean anu engke di akhir hirup bakal selesai jadi saleuwih ka darat jadi salep. Akan pengertian Pengartina jika pisan anu teu percaya 100% akan timiti inget tapi kapoieu can ngalaman hirup bobogohan, can ngalaman hirup bahagia dina pacar-pacaran karek tepung kiwari. Teu percaya kana kecap akang tuh tingali omak laut anu jadi saksina, tuh tingali daun jame anu pating arulang, tuh kararas nu matak waas, tuh talaga nu nyentuhkeun rasa, tuh kalakai dan juga gugupai. pertikahan ieu kudu dilangsungkeun tapi carana ku Yanti ge dicaritakeun Kang Hasim jelema mumara tapi kasepuhna. Tapi Loba tapi ida loba bangsalna meureun nya. Akan sadia pikeun kawin entong hari ganing isuk pagetos sanajan engke jana di tengah peuting akang bersedia. Tapi naon rupa keur akang mah. Akang teh keurepakeun pungsak bahan lieu keuragat teu aya, datang ka dieu ngan ukur hirup. Lain ari kuli mah ngabantu-bantu emang jeung ibi da puguh. Indung jeung bapak akang mah angang aya di pilemburan. harta bana jeung banyak kekayaan, duit nu numpuk, lain masalah cinta nu kitu kan. Anu penting Kecap anu sip Kang sanggup kawin jeung Yanti. Duit cukup di akang. teu perlu. Inung Bapak Yanti bersedia. Hayang Honda? Petna wungkul. Henteu. Honda nyaan mah nya petna wungkul. Bisi memberikan apek na wungkul. Akang mah teu perlu numpakan Honda. Akang teu perlu kana pakaian. Anu penting berang penting Yanti aya di sagigireun akang kakara bahagia tercapai gerakan. Tapi inget caritaan ieu ulah jalir. Sakuatna ge awewe atuh Kang moal jalir. Moal jalir karena janji. Aya paribasa teu tinggi-tingginya terbang bango akhirnya kembali pula ke bumi. Sagagagahna awewe moal cara Lalaki sebab lalaki bertangan besi cek istilah kibari mah gentleman. Poenal akang sanggup nikah ka Yanti dina malam isukan anu bakal datang. sadia duit Yanti sadia Bapak jeung emak geus musyawarah. pakaian Jas, dasi, kahandap celana kolor. henteu celana panjang we terus anu ulah make senal we make jas make dasi mah akang kudu perlu make sapatu. Pokona engkang mah asal kersa ngecapkeun sip nikah dina poe nu bakal datang, abdi lagi nyadiakeun naon rupa nu dipenta. Tatangapa naon Kang nu matak bunga, calung, golek. Lamun bisa tatabuhan keur akang paling resep mah eueuh deui tarling we keur akang mah. Tarling teu biasa Kang. Di daerah Yanti mah Anu teu biasa anu kudu dibere teh supaya jadi nikmateun. Ieu memang ari teu biasa mah moal tapi lamun geus biasa mah henteu. Segala rupa ieu pokok pertama.
Ya naon atuh ku Yanti, tapi inget janji sip pemenang luncar cilun setelang tali gadanya. Akang dina malam ayeuna teh malam Sabtu, malam Minggu sanggup kawin. Sanggup? Ikhlas, Ikhlas? ridho, Ridho? teu ngarasula, Henteu? nyaan, Nya. bersih hate, Bersih hate. saang bulan. Tanggal 4 ikur. 14 kata poho deui. 14 Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan akang sadia pikeun hirup rukun damai bahagia pertikahan antara hidup jeung akang dina hiji waktu. Yuk urang ulang ayeuna mah jung dugikeun we ka Ibu Rama sadia akan keur kawin. Tapi kade poho Moal diukur heula ada majasna. teu kudu asal ulah panjang leungeun teuing we. Leungeunna panjang leungeun bahaya. Yuk. Mang sareng Ibi kedah ridho. Masalah Hasim teu bisa nyaritakeun panjang lebar mah. Tapi anu dipentingkeun kalayan, anu dipenta ku Hasim ka Mang jeung ka Ibi lain harta bana dunya jeung kakayaan, tapi doa restu kalawan ngawidian. Ke. Soal naon ieu? Tah. Sema. Duh, bauh enteh deui. Bu tulak bu. Oh, di mana? Di nya teh belah kulon, Darungdung. Aya Aya di lebet mangas. Oh, sadayana geuning. Laras ai. Teras. oh, mangalih sim-sim ka itu sim-sim ka itu. Lah, sok. Kieu we geuning ieu lah. Mangga calik. Kaleresan geuning aya di bumi. Datar ka mana-mana paling kakulah ka kebon ka kamar. Kakulah ka kebon ka kamar ka dapur. Ka mana mah kieu we jeung indeng barudak. Disebut beungar henteu ieu teh. Abdi teh asa-asa ieu teh sok tepang kitu. Lah, eueuh 2 di Darungdung mah. Ngaran bapak teh Mulyana. Oh, anu kapungkur kantos di Agaria. Eta. Nepangkeun bojo. Nepangkeun atuh abdi Ibu Mulyono. Sami-sami. Kain. Sami-sami ai mangga cari. Asara reuwas ieu teh. Cai heula Bu, cai itu. Sok poho ari ka semah teh. Cai naon we Bu? Cai naon we ayana? Ieu teh lamun ceuk bahasa saniwara babadea mah gasik nampi enggal tumaros kitu. Aya naon atuh pamulyana teh? Mohon asara reuwas we di dieu ge deui ieu teh. Kieu ari sanyana mah jadi bapak teh naon kitu beurang disebutkeun. Lamun istilah nagara mah duta sebagai utusan. Jadi lamun papanya tadi da Sundara ada kurang lancar teh kudu dihampura. Sapa bapak tadina jadi lilakna di Jogja. Sumuhun katenang. Jadi soalna ieu soal budak. Nah soal budak kumaha kitu? Budak di Hasim pasea. Lain soal pasea. Jadi ieu budak bapak teh boga budak, ari budak teh anak tah. Budak bapak teh anak, jadi anak bapak teh budak eta. Laras muhun budak teh anak, laras lajeng. Tak jadi budak bapak teh anak teh awewe. Si Yanti. Ke Yanti. Moal terang ibu moal terang. Cicing we Bu, cicing gelakeun. Lajeng kumaha pamulyana? Tak jadi budak bapak teh sekolah embung, ke pasar embung. Dang embung, digawe embung. Jadi pikiran bapak teh ngona. Budak teh dipikir ya budak kunaon teh daek daang. Dibere duit ditapanan. Ya budak bingung wae. Budak penting biasana isuk-isuk kecebur mandi. Biasana daang 2 piring, ayeuna ieu budak jadi 3 piring. Ieu jadi teu ngarti sanyana. Barang kalanganana Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ditanya. Kunaon gitu. Ari jawabna nyaeta kepelet
kepelet gitu, kepelet ngaranna teh. Muhun kitu kataji upami di urang mah kitu kataji. Kepelet ketaji eta. Ketaji kepelet. Ku anak di dia Maksim. Sanes Maksim we Maksim Roti bener. Pun anak di dia mah sanes Maksim aya ge Maksim atawa Muksin poho deui asana asa Eksim. Hasim pemuyana. Oh, Hasim. Jadi bapak geus kolot, bu, geus bodas, geus pangsiun ayeuna teh. Tah jadi ayeuna kumaha soalna ieu budak malah cenah Muksim Hasim Maksim eta budak di dieu we kitu geus pernah ngajangsikeun kawin dina malam Minggu. Allahu Akbar. Punten, salesna mah Hasim teh sanes budak abdi. Ya teh mung sakadar Allah upami aya patula patali dina masalah pertikahan, ieu salesna sanes hak abdi. Punten, janten hak ibu sareng ramana anu aya di lemur. Tapi teu kitu keta apana? Kieu cobi janten waktos aya panginten 5 dinten mah kantos cep Hasim ngadamel serat kapun anak nyangemkeun tina perkawis pertikahan mah moal dibartosan ibu ramana mah. Jadi kantos nyarios kitu. Kantos dina serat mali serat mah ge. Di mana? Alah eta lain, eta surat lain, eta surat gade. Lain eta. Antong ditembokkeun suratna. Imah geus aya kitu we, di dieu na tadina geus aya kejadian surat. Surat perantos geus perantos ka ditu kan ieu suratna. Punten na ieu teh pribumi da pogo geuning apana nyariosna rada etaeun. Teu sabios. Sim. Abdi Pak. Yuk. Oh. Iya nya Hasim. Mohon. Kungsi ke imah bapaknya sekalinya. Basa balik jam 1 penting. Ngan teu ka imah ngabangkuh di hadapan samaranya. Mohon Pak. Iya budak lain sekali sok mina api-api mata majalah ti imah urang. Nepangkeun atuh Abi Hasim. Bu. Calik. Jantan ieu teh alo panginten. Anu mawi ayi alo ieu teh salasna mah. Tah jadi kieu ayeuna magawe geda taros ieu Maksimna. Abdi sanes Maksim Pak. Hasim. Bener pok, menang pokok mah. Ayo buat Maksim kan bayar roti ngona. Hari kitu teh mah roti ona, eta roti ona. Terus Tah jadi amang teh Sim kadatangan ieu pamulyana. Atuh anu maksudna Hasim pernah janji ieu dina malam Minggu ayeuna bakal kawin ka Yanti. Tah ayeuna bapak marek nanya, kumaha pamadegan jeung pamaksudan anu sabener da teh? Ki besan? Da nyarios ieu ka abdi mah. Itu acarnya. Itu acan. Wih, nurutan. Kumaha ayeuna? Mang sareng ibi pamugi emang luntur gali. Salesna anu nangtoskeun waktu malam Minggu ge abdi pisan. Abdi mah getih satetes buuk salamar ayeuna pasrah ka hakikat ka Yang Maha Agung. Syariat kapangersana emang ibi oge Bapa Mulyono miwah ibu pikeun pertikahan dina malam Minggu. Keheula Sim. Ari emang lain ngahalang-halang. Kawin teh nu penting syaratna kudu aya cecekelak. Oh, ente perlu. Duit, pakaian disayagikeun. Pak, upami bapak tiasa nyarios kitu, kalintang abdi nuhunna. Yanti pernah ngomong. Muhun pernah ka abdi nyarios kitu. Jadi duit disayagikeun, Muhun artos disayagikeun. ke pakaian aya, jas, atau untuk kaburu ngaput bisi eta lu bapak pake. Ngan gede meureun bapak mah. Mun sabios da nama zaman gede Pak, gober oge sugan semetur tungtung met sawios. Ada kebenaran yang tinggi ke dia itu na mobil teu turun. Ari sayana mah supados abdi uninga dikapiminantueun gerau heula we cenah ka dieu. Kek coba. Geuning kitu tah Sim. Keun bae da geus nasib maneh beun ayeuna. Moal bijaan kitu bapak jeung ibu. Mang moal cukupkeun bae ameh bungaheun. Da bapak jeung ibu mah teu kitu nageun di pamrih mah iwati supaya abdi salamet we aya di pamumaraan. Ya teu naon ari keur amang jeung ibi nya bi. Nya. Dah yuk bisa. Sok dieu untung era tarungkul hareupeun kolot, mati tukangan kolot, udah tarungkul darangna kabeh. Yo ayeuna supaya kesaksian tuker cincin. Sekali Yanti, ieu Hasim teh nya.
Abi lamun patepung jeung manehna Pak teu beda lain ningali bintang anu keur ucang-ucangan di langit cahayana. Geus harapan kolot entong diajar saja. Jadi kolot oge tuh nyerah teh deui ieu. Entong. Sok tenang. Hasimna kaharep. Sok hasimna diuk di dia jeung bapatan deukeut sok. Ayeuna tukar cincin. Keun bae mah kawin malam minggu ge tukar cincin ayeuna teu naon. Tapi anu abdi cincinna kanari. Ente sawios keun bae ieu mah pokona satukar. Tukar. Kalawan janji sok leungeunna dua kaharep. Nah, saurang-saurang ngomong. Mimiti hasim mola. Yanti, sanajan can hakakurung kutika numpang ngaleungeun akal nu katuhu kana leungeun anjeun. Nitipkeun hiji cincin seolah-olah ieu teh hate akal. Nitipkeun hiji cincin seolah tungtung napas akang pikeun hirup pabarengan rumah tangga laki rabi. Gesan urang harmonis dina hiji waktu keur puntanganeun dunya jeung akhirat. Ah, tong make puntangan dunya, muntang mah geus jadi adat sama akhirat. Moga-moga anjeun Yanti sing bisa narima kana cinta anu suci akang anu moal bisa dipegatkeun deui. Sok. Abi nampi. Jadi sadadatang ieu nampi. Icap kabun tong make nampi. Sok. Kang Hasim, Yanti narima karena cincin saja dengan ukur rupa kanari. Seolah-olah ieu pamengkeut jiwa Yanti bikin hirup pabarengan rumah tangga. Sakecelak getih Yanti satetes oge salamar puuk sarenghat napa saling kasuku dipasrahkeun bikin hirup pabarengannya hiji ka rumah tangga. Teu perlu cerik Yanti. Geus entong make corik, entong make corik, entong. Sok lamun jumlah kolot. Nah, beres kitu mah. Dupi waktosna mah malam minggu wae. Malam minggu anu datang ayeuna. Jadi are soal tatabuhan mah eta terserah. Arek nabu naon, angklung, arek nabu calung, arek nabu cibrut. Pokona miluan bae gitu. Ya eta mah tergantung bapak we ti ditu kitu. Ari kangge abdi mah kitu besan bersedia wae pikeun pertikahan anu bakal datang. Ngan diharapkeun geus kawin kudu buru-buru kalembur ka indung bapak ye Maksim. Maksim deui bapak sanes roti Pak. Hasim. Pokok moang ge dituliskeun pen bae pokok moang kata jong ge. Teu naon. Kitu we besan. Mun sami-sami mudah-mudahan dina waktu nu bakal datang tiasa sukses kalawan ginanjar kalujengan. Sami-sami. Hayu Bu. Atuh mangga ki besan. Mangga. Oge ki besan istri. Mangga ayi. Mudah-mudahan dina waktosna we da di dieu mah entong diarep-arep jinjing bawana. Sami-sami. Ayo Yanti. Pak, Yanti sare di dieu nya. Engke entong ayeuna. Yuk, ayo. Yuk. Mangga. Sami-sami mudah-mudahan ginanjar.